sayakin pangeran teh Allah sang maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi ieu kuari tambah huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil ya karim ieu ayat kupohar wallahu ta'ala izzat ja'ala anu ngadamel syamsa kana panon poe teh didamel ku Gusti Allah teh cahaya anu ngaleuwihan berbagai cahaya mantap ka bahasa keunana ge dia ayat tadiain ay nurin disebutna padang beuh pohara poek saenggeusna poek cul panon poek masyaallah tadina beungeut pamajikan teh kadeuleu barang aya panon poe mah bray kadeuleu sia irungna takut naon sih kak atuh barang aya panon poe sia kadeuleu hideung sia tak kadeuleu bih tah si kakak atuh geus bae pokona barang aya panon poe aing ajib ku panon poe kadeuleu ku aing sia gitek-gitekanana ge kan tuh ieu panon poe pohara diaan ulah eta gede lah gede tah mah jarum potong raga kehandap kasorot ku panon poe kadeuleu masyaallah nang sanyeun bejana orang Amerika nonyen hayang nyaho deuleu aing beungeut nu mana cenah Yahudi mana sedekeun ka Kristen sedekeun ka Yahudi saha nu nyeun panon poe pasti ka Allah angkat teu percaya ka Allah masyaallah wal qamara Allah tega jadikeun bulan sebagai nur cahaya tanggal 13 mulai kadeuleu kurang bulan 14 bulan geus eueuh hahala dia kurang di hadapan pohon beringin ya Allah beserta sarwiti karim ya Allah ya Allah anu nyana telah menyatakan I love you kan indah mantap eta teh ya Allah ya Rabbi cinta saksina bulan waduh pohara tarolol sia mantap ngobeng bulan bulan caak berbeda tapi jeung panon peredup indah sayu senang urang ngeuleuh bulan caak nang sahanyeun Allah nu paling istimewa deui wa qaddarahu manazila Allah mastikeun ka bulan teh dipastikeun tempat-tempat min haitsu sayr dina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilah teh tempat-tempat poros bulan eta ngaranna manazil dijieun ku Gusti Allah pisamanin wa isrin 28 dia bulan sapeting-sapetingna pindah manzilah belum kahiji aya di manzilah sultan ngarana manzilah teh cek ahli palak maren harian kedua engke diputen katilu di Soraya kaopat tidak bron kalima di Sokah nomor kalima di Hakah gitu nomor ka genepna di Hanah nomor ka 7 nazira ka 8 nasol ka 8 nator salam bal salapan 10 na jabah manzilah tempat lempangna bulan aya ngaran-ngaranna urang ge kan ngaranan ku ari nurutan itu mimiti aya Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi eta tol nomor kedua ka dieu
Serang naon ngaranna? Tol Serang ada itu. Ngaranna. Tol Merak. Wah. Ulang ngomong atuh sia. Serang Merak itu ngaranna tah ngaranna ka ditu. Ayo. Serang lah. Kan lamun ka ditu urang nya Jagorawi. Anu ka ditu tah Bekasi kan aya ngaranna naon? Hah? Jabotabek. Ah, nya bener jangan teh sia. Ada tuh terus nu kuari Bandung kana ngaranna naon? Cipularang. Jawa ka ditu naon tah ngaranna? Cipali. Kana ngaranna. Sia unggul kue ka Serang teh ngaranna goblok. Tol naon eta? Aya ngaranna eta. Ya Allah. Hah? Tuh, tol Jakarta Merak. Aduh. Masya Allah. Eta teh ngaranna Jakmer ngaranna. Aos ya mah. Parah ya anak buah teh jangan nyokos gitu kos itu acap. Barodo. Tuh kan iya. Ngaranna 28 terakhir ngaranna Batnul Hud. Jadi sapeting teh bulan teh pindah ke poros. Aya apa itu? Disebutna manzilah Allah. Mentek urang lamun deuk curat-coret nazima jang dagang, azima jang kekuatan, azima jang pelet. Sangaranna Sarwiti Sin. Wow, sekian. Nundek diadu ke desa Haji Pendi. Oh, berarti jatuh nate. Iya sabaraha tungtung sabaraha. Oh, berarti jatuhna di malam anu ke malam anu bulan kuari bulan naon ieu? Bulan teh bulan naon misalnya. Ah, berarti engke ieu teh malam tanggal 14-na itu teh manzilah naon tanu kuari di bulan ieu. Nah, tahu engke di deuleu ujungnya sabaraha? Oh, berarti teh ngan 3 berarti 3. Teh eta anu hayang manjur mah kos kitu. Jadi kudu di lu urang lain sacoret-coretna. Ahli hikmat gabungan kos itu. Gadungan gitu teh. Teu nyaho teh nyaho arah. Teu kudu ditu. Pendi pe. Atuh kudu ditu lah bajadun hawazun hatoyun hatoyun ha 8 to 9 p berarti pak berarti 9 gitu. N di dal 4 berarti p jeung 4 sabaraha 9 jeung 4 sabaraha 13 cokot 12 berapa tuh cokot 7 siapa mandeknya nama dagang nana asbae dihitung kada jadi dukun gitu. Ya menderek nyaritakeun dudukunan ieu mah nyaritakeun teh maha kawasa Allah. Wa qaddarahu manazila. Ya Allah. Ya Rabb. Jumlahna aya 12 manzilah, 28 manzilah, nu 28 dibagi karena buruj aya 12 genep bagian Shimali 7 bagian Shimali ngitungna ti April Mei Juni Juli Agustus September burujun Shimaliun Oktober November Desember Januari Februari Maret eta burujun Janubiun aya aturanana jadi 12 Nementak dinazomkeun mun urang ngaji palak afhamtun maisarun janun asra akasun sabsujun burujun Shimaliun
okbizun of asdud deskauzun janjatun pebdatun burujun janubiyun yaitu abhamtun artina April hamal geus eta teh ngaranna buruj hamal usna 9 nah geus aya rumus-rumus urang maesarhun mai saur berarti hun 8 usna 8 oh jadi geus kanyahoan ku urang sangaran sia ustaz teu manjur ka jeung kumaha geus mendingan cicing di imah bae dagang moal mejus ya mah dan naon geus cicing bae geus sia mah kolot geus geus kahitung jeung deui kadeuleu geus umurna ge geus moal kembali sama lain dipalak deuleu raragan da bae dah nek 28 dibagi 12 burud tadi simali genap janubi genap artinya simali teh ieu kaleren garis khotul istiwa genap kiduleun garis khotul istiwa genap di luhur ngaranna madarul itidal mun di handap di bumi ngaranna khotul istiwa mun di langit ngaranna madarul itidal moal kaliru teh falak-falakna kullum fi falakiyas baun wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunul qadim iya ayat nyambung gini wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabbi iya belajar urang ilmu falak jang naon teh belajar ilmu falak teh ieu ke bakal nanti dijelaskeun anu jelasna kan urang deuk kiblat teh kiblat ya urang di mana ayeuna Indonesia di mana Tangerang ya garis satulistiwa 3 garis satulistiwa ka dieu urang teh sabaraha darjah oh ieu teh urang teh genep darjah lewe setik Mekah mah kaleren garis 21/4 jadi berarti urang teh ya ieu kiduleun garis satulistiwa sedengkeun Baitullah mah kaleren garis satulistiwa mah teh kulah lempeng kanyahokeun heula ku urang teh mana barat mana timur mana selatan mana utara geus lempengkeun tah geus lempeng urang nyaho barat utara timur selatan lembang urang ngagarit dan negara urang daerah urang 6 derajat 3 garis satulistiwa nyieun deui ka ditu 21/4 derajat lempengkeun make tali nah nu bagus mah urang babarengan neangan benang ti dieu ka Mekah ayo jauh semuanya di jalan itu geus lah aya ngaranna kitabna rubu takribul maksud make rubu eta klasik ngaranna kuari make HP asal HP-na anu bener urang error sieun mah heran ku kula tita coba ngaji urang dek salat ya coba pangompaskeun di masjid dia hanya kompas ini mah salah cenah masjid kunaon teh urang kudu ka ditu jauh amat sih ieu mah hulusiana nu error goblok atuh jauh masa ieu bener-bener ngulon paling lah saeutik itu salah ieu mah lain ngidul mah teu percaya aing ka HP sia tah eta kan hese kos kitu can orang bener datang ka titik ieu kula mah teu percaya sabakatul hiperibaca teu aing mah teu percaya sebab can orang bener nah eta geus urang ngitung ku ari make takribul mah haji ku urang kitab klasik tapi klasik mbasikeun luar biasa istimewa teman-teman ketika Amerika datang ke urang kita ngarobah mimbar masjid melalui MUI lantaran ieu robah negara baca Quran kullun fi falakiyas bahun boro-boro palak robah saeutik kareta bere belok saeutik atuh ujianan hancur ulah palak bulan jeung bintang jeung matahari komo bumi cenah teh geus berubah kitu berubah teh anjing teu percaya ieu mah sebabna Quran wa qaddarahu manazila eta teh geus mastikeun manazila qaddarahu bae mun kurang dibaca tafsiranna ngageser saeutik kiamat mentek begitu rame-rame ieu si ulama jadi barodoki heran aing baca
baca atuh tafsiranana ulah hiji kitab, baca atuh palakna. Kok bisa ngageser saking saeut, bisa ngageser kudu nuturkeun ka Yahudi ya. Wajan dipaksa ditah moal aing mah nek salat aing bae. Wa qaddarahu manazila. Iyalah bulan nu mantap kareta teh kareta. Ku ulah-ulahna mengkol mun aya jalan raya eta teh make hahalang tiu 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 kan gitu kan. Beusi kareta ka dinya ka jalan. Gitu. Tuh siapa ada salah bodoh. Loba kejadian lantaran hahalang kareta ka ditu ngeunaheun meureun ka kareta cuma ka ditu nyaga kejebur. Pernah terjadi keluar tidak rel di leles kejaman gua di Garut sabaraha ratus supaya raga kereta keluar tina relna aneh geus kitu bae barang diteliti sambunganana horenganan eta aya nu kaluhur saeutik tah sambungan saeutik bae ngageser ngaguling kareta komo ieu ku qadarna manazila wal qamara qadarna di kumaha ulah ka percaya ka Yahudi atuh urang aju urang bobodo muih deui nu dongengna oh di kararompas kudu ka dieu kudu ka dieu dibilukeun ku Yahudi kon nurut bae kula doang nu teu moal aing mah masjid aing mah geus meunang ngompas palak titik cenah berubah kajen geus kieu bae moal mah berubah dengan dalil Al-Qur'anul Karim begitu dibaca berubah setik kiamat bakal mual aya berubah setik ketika ya Allah bahake bahasan lagi geus lamun cek suka ngaji mah langsung ka harti bahwa qaddarahu manazil wa qaddarahu mastikeun jadi kalau mun geus make bahasa wa qaddarahu teh geus mual aya robah pasti mastikeun teh 28 dibagi 12 enggak satu payakun likuli barjin manzilani wasulusun tiap buruj engke bakalna aya 2 manzilah seperti lu cicingna bulan ai buruj sabaraha wal buruj indahum salasuna darjatan ai buruj eta 30 darjah ai darjah sadarjah 60 dakikoh ai sadakikoh 60 sawani ai sasawani 60 sawalis ai sasawalis 60 rawabi ari terus eta ka ditu datangkan teu ka harti ku urang tuh kan pasti sia manghitungan karung bae diajak hitungan palak ya puyeng lah mantap engke kahitung ya maksudna kahitung ya perputaran bulan sapetingna teh samanzilah belok pindah manzilah sapoe sapeting teh ya mun make jam 24 jam tapi lamun burujna ngalewihan sebab nyana wayak taul qamar biharkatil khassa fi kulli yaumin bilailati 13 darjatan 13 darjah wa 3 daqaiqa 3 dakikoh wa 53 saniyah jeung 53 sawan jadi lamun dijamkeun leuwih 24 jam nya mah di dieu sapoe-sapeting teh ieu mah salasa asyarata darajah. Jadi berarti itu dikalikan kurang 13 darjah kali 60 cepat 98 tekardi ya ini oh ya nah iyalah lamun kurang diteliti terus bakal kanyawan lempang panon poe lempang na bulan aya aturan-aturanana jarak antara bumi jeung matahari jarak antara bumi jeung bulan manzilah-manzilahna aya anu cepet lempangna aya nu rada lambat lempangna geus dihitung kabeh ku ilmu falak ieu teh wa qaddarahu manazila masyaallah karim
urang mah geus tarima asak bae ku ari ya nu mentak ke kaditu nama aya basito aya kabisah kemudian ke aya ngitung waktu teh syamsiah aya qamariyah masyaallah di lembur urang ge aya di syamsiah aya di qamariyah aya tuh kan sia giliran nu kituna bae heueuh aya itu urang mantak henteu pernah tepat Kiai Mansur make sulam munairen masya Allah kamari riwah-riwah politik lamun konsisten jeung urang teh bener-bener sesuai jeung aturanana moal kudu nyelimpang setik ketika aja santri mah kiai mah ulah hese-hese sebab naon syarat-syarat ru'yat tina pikih ku urang geus dibaca kudu bener-bener tabarruk lillahi taala ulah karena lamun make karena engkena muatan-muatan politik asup kadinya baik eta di politik partai maupun di organisasi atau disedek engke ku Yahudi urang memake kitab urang bae geus aya di bere menanti Uzbekistan Ulubek geus pernah pan urang ziarah ka ditu di mana coba sih ayo bisa aja temilu di hotel paling tadi ajak sama hotel kerek baik bajar milu baik ku kabehan makan teu jangan teu jauh di mana Ulubek cenah makamna di mana ayo coba kagambar henteu kota di mana ayo keureut ceuli datang ka inget keureut ceuli dua ingat dua dipersilahkan jauh jarah jadi sebab naon sebab Ulubek mah memehna teh pasar jadi punya nama kriweuh ku pasar bae kami mazarnya nanti ya loba baju ke asup eta makam ki Ulubek di dinya ahli palak aya merekna di dinya terus ka belah ditu terus aya museumna teu nyaho nya nama kami mazarnya milihan kaos ya dipuri ambalaya kaos matas ya Allah paling keajak pe ongkoh di heran ini iya luar biasa masya Allah ya geus urang boga toko palak nu aya urang di dinya geus urang make durusul palakiahna geus jelas kemudian make sulamna geus jelas jadi aya nu ngomong-ngomong salah tak nu nyalahkeun anak adukeun heula jeung nu make nu nyalakan kan wake boga sejarahna di Tangerang teh aya ahli palak ternama baheula anu usul kaki Mansur tina 12 derajat mohon diturunkan menjadi 8 derajat turun sebab wake kadeuleu bulan aku 8 derajat berikut tadi turun genep derajat ulah mah kadeuleu dengan 6 derajat bulan wake kadi mah wake jelas hitungan tapi langsung di dalam turun menjadi 4 derajat kadeuleu keneh bae jelas bulan teh menjadi darjatani paksaro tutup geus di dinya lamun di bawah 2 derajat moal kadeuleu kajeun kumaha bulan tajribah bener tapi darjatani paksaro kadeuleu bulan wake ka dieu mah wake teh jelas kadeuleu ku 2 darjat teh kumaha deui atuh pan urang teh titah puasa teh sumu liruyatihi wa filuriyati ruyat geus jelas kadeuleu arep endi sisira arep endi wede mengkonon ge lah sira mah wis lah aja cacalaton wis sira ieu kan wake jadi ulah diperebutkeun masalah darjana wakena ku ari mah jelas aya kitab lah geus tah nu kos kitu teh permasalahan nu dipermasalahkeun di zaman Habib Usman aya kitabna boga abah mah ulah dibaca teh kitabna geus moal kadeuleu ku bangsa matan-matan nu kadarieu itu mah mata jahe kabeh atuh neuleuh palak ya boga kadeuleu eta geus tentang terus ngaji di itu di mana di murid Syekh Mansur langsung Ki Mansur di Cipanas Papih ngaji deui ka Cianjur lantaran dicarekan ku abah carekan baru dicarekan teh sia ngaju kos kitu bae ngaji deui balik kawin ke nazanaing ya ngaji deui tang hitung
jadi coba ngitung apa barang hitung tah bener guys. Waktu pertama mata salah gitu. Oh kurang tahqiq berarti. Oh geus karat dokin geus kurang memakai ieu bae teu kudu ngajak ke batur. Yakin ke ieu bener. Titik geus beres. Datang ka guari. Si adik milu rek teh sabodo. Sabodo si adik milu kok ditu los. Kan ruyat tadi bayar teh emang bener ruyat dibayar. Aing dek nyana beneran teh ruyat dibayar. Iya tim ruyat dibayar. Bener tah teh dina pikir. Kok calangap sia. Itu. Aduh. Gas, masing-masing we gas mah urusan kepentingan, aing mah kepentingan jeung Allah. Sia mah kepentingan jeung duit los. Beres. Lain kitu urang bebener balerea, lain haju urang masing-masing. Mantak naon hiji keuna tu pendapat teh nu ieu make sulam nu ieu durus nu ieu make nyukom nu ieu make Nanti Happy Marriage nu ieu deui Happy New Year nu ieu deui Happy Baby pokoknya happy lah. ya atuh hijikeun mandang naon ketika aya kelas aya kesalat di mana ye coba pake na kumaha tinggal kitu basi hese. Jadi mah urusan kadeuleu ngitung aja deuleu Beres. Ngitung aja tingali atuh beres. Geus sabaraha puluh tahun urang ngitung gitu rapih di zaman Pak Harto sakitu mah rapih. Jadi jelas. Mudik lebaran jelas. Weh, si Kiki mah ora jelas ge. Lah, wong Jawa arep mudik ora jadi. Ruyate ora hasil. Lebarannya ning pending ya. Heran ieu. Ibadah jadi kos kararieu. Masya Allah matak naon. Nu geus rapi mah tinggal dirapihan deui. Evaluasi. Ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna. Oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupatalaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan. Cara nganyahokeun selidik. Urang mana ieu korban? Kajadianna di mana? Andai kata ternyata korban teh urang Cikupa. Kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja. Saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik? Nyana bergerak di bidang naon, mun dagang naon sarekan-rekanna. Dah, ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya. Nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisi leutik. Jang jelidik ke arah eta teh modal. Andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta. Pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun. Polisi kan eueuh nu karena Allah.
nu kena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu kena Allah meureun cara diwali mun kena Allah buktina walingi malulu tapi kan perlu penanganan karena pihak korban keluarga merasa penasaran ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge nyelidi ka mana ya karangkas sabaraha duit tak karangkas jeung dahar-dahar puas tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus jadi lamun jelas mah neangan anak ngiraheun kehilangan motor lapor polisi nyana neangan ka mana-mana jeung jaringan geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes ya babari jasa kanyawan titik komo mun mawa HP mah lah tamang geus kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa ya itu mah urusanna kecil titik mana dan lain sebagainya kanyawan bade lumpat ka mana kanyawan kajen kumaha ge sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung kejadian di mana di Balaraja naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung dari jauh ke Merak dari jauh nyebrang ke Lampung leutik kana kos kitu mah komo nya mawa HP ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae nya HP teh anya hoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komo nya HP deui mah tah geus langsung ka nyahoan teng tak di dia berarti suara tinggal diteangan di dinya ya geus gampang biasa tah mah gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tah geus gampang ona berada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta jidaikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah ka Citra deui sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalang ngamaenkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna Gatot-Kaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu jawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon gara tuh pan sia nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti Pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh iku ari teh keur neangan Semar ya Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadei cepot cadei goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundultan eta si cepot aduh beres cepot teh beres
Aduh, cepot jadi raja semenit. Iya, unik Gus Dur mah. Kok bisa kos gitu? Wallahu a'lam. Jadi tegarti Gus Dur geus maot. Tapi masih kena seperti eta. Nyana aya di satu ruangan. Eta kos gitu. Tegarti Bu. Itu sih yang boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti. Tuh, boro-boro jadi tegan eta tuh. Ieu keur kuari keur neangan Semar. Mun ku urang di manaan sieun sebenarnya. Paingan gubernur aya tandingan, DPR aya tandingan, ya kan? Yo, ya kan kudu diselesaikan ku si Semar. Semarna biasa ada Semar mah tilok Hajuk kuari saralah main. Arjuna keluar ti karakter Arjuna, cepot keluar mangkari cepot. Nah, Semar jeung santri nu opat Ieu kalut sieun kula sabarna isyarah eta sieun. Masyaallah. Kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho siang. Sok nanyakeun aing segala naon. Siapa bae. Datang ngawudu KS balik geus. Nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia. Ya Allah, ya Rabbi. Sieun mah aya, risi mah aya. Masyaallah. Wagari Semar kan sok nasehatan. Semar eueuh. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar. Dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha, kudu dipaenkeun teu nyaho waktu. Tiga urang mah geus bae tah ulah caritakeun kos kitu, teu masa kadar siloka kuari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu di tengah-tengah kekalutan politik, ekonomi, budaya, urang mah biasa bae ka Allah. Abeh tentrem, abeh tenangkeun bae batur mah. Urang mah urang bae, ulah milu kacok ulah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya ya kos kitu ada Gus Dur bata. Aduh, rada aneh oge. Nah, pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang. Ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih. Lain teu kapanggih teu dikondisikeun. Ketika dikondisikan jadi proyek ieu mah nu beratna sehingga jeleba kuari leungit motor geus embung lapor ka polisi. Bung lah, urang gitu. Waduh. Waktu hilang ayam. Kambing. Hilang kambing, kerbau. Kos kitulah jadi. Bung aing mah geus kajen. Dari kotok maning kotok bae leungit. Teu kudu ambay-ambayan ka embe segala. Nah, eta anu kos kitu tah. Jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh, di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan. Eueuh anu ngadanaan atuh jeuh. Mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang. Sedangkan urang lolobana susah, terbengkalailah permasalahan. Hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut. Jelema leutik wal bisa. Sebab naon saha nu ngondisikeun polisi. Tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu. Tuh kos kitulah kaayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri. Leuwih parah tibatan polisi abri. Hehehe, kumaha gitu. Encan DPR. Oplok gitu. Aku mah emang naon diselesaikan emang punya anak gitu. Jalamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi. Jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe. Nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe. Talalianan habak DPR. Beus si boga tetangga DPR geus banding talian gantung. Berarti beneran deui. Aing menu kena sasaran. Ya keur carita doang. Kaayaan negara kos kieu kitu doang. Geus atuh lah tukang ngagantung-gantung. Lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we. Sia deui orang. Geus tah, ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika. Kitu kene berbagai kasus. Nek mutuskeun kumaha jaksa, dek putuskan kumaha hakim, lamun teu disodorkeun ku polisi,
sedangkan polisi bisa nyodorkan pelaku teh nah iya teh kan kudu dibiayaan nah nu mantak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas kos gitulah balik deui ka rakyat nah ketika dikaji oh jaheuh nya mana nu beres yeuh kos gitulah boro-boro nu teu jelas nu jelas we Antasari can kukumaha datang ka kuari kasus geus pugu Pak Harto Majahaju Pak Hartona isdet kemudian berbagai-bagai sahadeui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae nu geus jelas teh tuntas atuh komo urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos kitu imah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentek teu menang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaan laksanakeun ku sia wow ku saya di kursi enak aya lu we sembarangan lu mau nurunin gue gue belum tahu lu di belakang gue enak aya lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh ayo lawan gue teu bisa lawan teu kumaha coba ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing masa kitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mentok mikir cenah ka kieu deuk ngaji naon da sia dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng-puyeng amat sih walau taqabbala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng tekan lain hiji geng pasar kemis asuh geng ti bojong di asuh tungtungna geng jeung geng teh ieu teu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti Semar eueuh kan nu sehat ai kira Semar makan geunah sia kabehane kana yang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deuleukeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun waing dijual duitna jang aing sia mah deuleukeun bae ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing Semar mah ngeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar hei deuk naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar salengkah dua lengkah tuit neuleuh ka luhur salengkah dua lengkah nyeuleuh ka katuh salengkah dua lengkah nyeuleuh ka kenca Semar teh keke heula cak Semar teh aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar aya urang mah pan monoton wow parah geus plek-plek li ka kenca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur wah cenah kieu nyaho ti mana ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun goblok meureun yang di Belanda aing kira ka Belanda sia aing nyaho bae
tuturkeun aing atuh Gusti iraha ka Belandana naik naon iya Bojong marah geng Pasar Kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu golok geus hambalaya otomatis Bojong berikut anak buahna turun kabeh Pasar Kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi iya pasti nah iya mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar nu mayan jeung nu dipaehan neraka jahanam kabeh boro-boro eta atuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge demo polisi ngamankeun terjadilah bentrok pembunuhan al qatil wal maqtul finnar pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon dan nu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia cenah kula mah pan perintah ti atasan neraka jahanam pan ieu mah demi negara presiden jahanam eta emang geus ka jahanam kabeh jalain make Al-Qur'an deuk kumaha tuh hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia sangeunahna segala henteu-henteu ieu keur carita supaya urang sadar ieu mah jang supaya sadar oh jaheuh tah abeh kitu doang lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuh tah abeh jaheuh doang ulah kieu di mana salah ieu oh salah ieu mah ya sebudak teu nyawa nu di luar naon teh sia cak aing ngajina boleh ditangkal asem teu nyawa jaran ih ngaji ka mana sih sebenarnya Bojong jeung Pasar Kemis ieu geus ngajajar di dia jago kungfu di dia kungfu boga di dia silat di dia karate di dia karate di dia silat di dia besi di dia besi pokoknya permainan tim mimiti Cikalong datang ka Kalong ngampih aya kabeh Cikalong Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah nah dua kelompok Bojong jeung Pasar Kemis geus ngajajar kemudian ngayakeun peperangan gut ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna sedangkeun ti Bojong aya meureun saratusan mah ti Pasar Kemis aya saratusan mah nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab saha ta pelakuna kudu kanyahoan ieu walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok Bojong jeung Pasar Kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese pain ieu tah mah kitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhor maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana iyalah pihak sopil akhor hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak Pasar Kemis nu nyerang ka pihak Bojong apakah pihak Bojong nu nyerang ka pihak Pasar Kemis pihak penyerang iyalah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggir selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha tah pelakuna
tinggal dikonfirmasikan ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah. Hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh teh haram, tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah, nah ieu makin loba anu dibunuh makin istimewa di mata Allah. Hiji ngabunuh istimewa, dua tambah keistimewaan, tilu leuwih istimewa, 4, 5, 6, 10 luar biasa keistimewaana. Makin loba anu dibunuh makin istimewa. Sabilillah. Ieu mah sabilil besi. Limbah. Berarti bentuk di negara urang teu jelas. Nah, mata kula sok wani-wani, pakai aturan lah. Karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh negara urang, lain DPR, lain MPR, lain presiden nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR dilaksanakeun ku kitu pemerintah. Tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik, wajar kami ieu nuntut soal hak kami. Di lapangan ternyata disiksa. Penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat. Ieu mah lain memperjuangkeun agama, memperjuangkeun rarasaan boga hak. Buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya. Wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu. Sebab dititipkan Kang Bung Karno, titip negaraku. Hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan. Apapun yang diinginkan oleh rakyat, pertimbangkan. Setelah ditampung dan pertimbangkan, putuskan. Ternyata kan pertimbangan-pertimbangan. Iya kan disebut urang nyaritakeun kos itu jadi negara naon. Oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus gitu. Teu betah pikiran Gus ya. Maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona mah. Tah, ieu negara kakara masyaallah. Encan urang lamun nyaritakeun tentang agama, nyaritakeun tentang toleransi agama, mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkeun padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan udah dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam tadi dengar ke pemerintah. Kami tak sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakeun toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakonna. Tah geus. Deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu. Ayo isuk pagi atau serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nyana mah kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae, aya polos lulus, tidak ada polos mampus. Eta kos kitu. Deuk kumaha tah di negara urang. Ayo coba. Gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih. Mun ku urang di pikiran bae repot. Gitu aja kok repot. Nah, balik orang ke Allah, keun bae itu. Urang mah balik bae ka Allah, anak ibadah bae ka Allah, nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh pikiran sakitu. Diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu, haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan. Eueuh bae pelaksanaan anu beneran. Aing mah ka Allah bae. Tuturkeun ulama, tuturkeun para aulia-aulia Allah. Abeh tieu sejuk. Ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna. Nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus. Nu ieu ka Gautama. Nu ieu ka batu, nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Urang nu bener. Inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng. Bakal loba vihara-vihara.
geus puguh gereja-gereja. Ayolah negara Indonesia terus demokrasi Pak imamnya ya Amerika ya terus baik Pak Amerika dikondisikan mesti kumaha ya orang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah tuh teruskeun itu dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol serok ngomong doa jadi rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beat ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing kuari dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung asa 12,5 lo bapak kuat coba itu anakan ben kumaha nah ieu tah rakyat eta teh kula bae nu cicing we di imah mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana ah cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleuh ku urang rakyat lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedangkan segala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedangkan pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit nah ieu kumaha kan rakyatnya anak bongannya hayang jadi camat bongannya hayang jadi bupati bongannya hayang jadi gubernur bongannya hayang jadi presiden atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin yang gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba leuwih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia ya kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia Masya Allah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin be ujianana di Indonesia mah pohara jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya namanya disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh Masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tamati baheula Kalimaya Maja geus jelas tamatu Palembang geus jelas tamatu ti baheula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada ti baheula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja pakai batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur monggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan kuarinya batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego ta budak eta nu edan ngaranna gos gara itu
batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah teu dipandian gue nya percis orang Garut teh tarolol eta orang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk dipandian gue nya geus di tanya ku urang manuk kana eta wow ieu pakis ieu anis ieu wow sare lain-lain sebagainya beres di pandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk di pandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus di pandian encan nu di jero ge can di pandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu ka pandian gonya Garut Bandung Tasik kos Garut tuh jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan batu di Garut mah Tasik Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya nanaonan teh kos karari itu masyaallah santri geus karari anu geus soek sampingna ge aduh Gusti Allah lagu kula jadi karari ya Allah ya guru ku ngucap ya auto jab ngucap ing lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima iza akalur riba kana al khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi wa iza jara al hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan wa idza zahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut indalam manusia wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon wa idza ta'ada 'ala ahli dhimma kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas yasi wong ala ahli dhimma ing atas ahli dhimma kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasaan ahli dhimma cek Kiai Atha Al-Khrasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima hiji iza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai riba masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba kendaraan kredit riba urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba mana nun teu riba kuari
timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya, kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pan pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bae. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur.
masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan sini. Masya Allah. Geus kasih, geus isin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran, berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran, nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu. Menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang, eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana deuk dipake deuk henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyataan. Wa idza mu'iyatiz zakat di mana teu daek zakat jelema halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang WNA WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urangna berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi. Iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir. Urang kene nu salah datang nyana mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak. Maka lain sekadar perekonomian kuari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nya. Akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir.
baheula masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari. Geus bara runcul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh, lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang kaharep. Lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari. Lantaran lunak terhadap ahli zimah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang. Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara, berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah. Cekangjing Nabi di mana dibere embar, jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut. Kanatid daulah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap, boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge kan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara umat urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana jang kelanjutan hirup urang, anak urang, incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal hajat Allah